dina mangeran ka Gusti Allah kade ulah ka penjara ku bahasa. Pangeran mah moal sileun ku bahasa, rek bahasa nu kasar, rek bahasa nu lemes, rek bahasa Sunda, rek bahasa Indonesia, rek bahasa Inggris, rek bahasa Arab, rek bahasa Purwa. Allahumma moal sirabeun. Artina moal kabobodo tenjo moal kasamaran tingali dan sok kabobodo tenjo kasamaran tingali mah manusia. Buktina loba jalma anu katipu ku jalma deui kasiloan ku bahasana. Bahasa nama alus, bahasa nama lemes, make undak usuk bahasa DPDP handap asor, penampilanana alus, bajuna rapi, pikar sepeun, sing horeng, tukang tipu. Gusti Allah mah kanu kumaha wae bahasana uningaeun bujeng hingga kana ucap jeung lengkahna wujud manusia dalakana utekna jeung jero-jerona ati ge uningaeun. Jeung sing inget yen pamenteuna pangeran ka manusia teh teu dumasar kana bahasana tapi kana kebersihan hatena. Naon artina lemes bahasana ari hatena kotor mah teu beda jeung tukang tipu. Nah orang rek nipu ka Gusti Allah. Allah mau benang ditipu. Kanu soson-soson uningaeun, kanu ala kadar basa-basi uningaeun, kanu iman uningaeun, kanu munafik uningaeun. Lagu sabab kitu orang palbah dieu kade ulah mangeran kana bahasa. Bahasa eta memang perlu, bahasa eta memang penting, tapi di atas bahasa aya nu leuwih utama. Jadi bahasa bukan segalanya. Bahasa Quran mah geus teu bisa dirobah, geus teu bisa diutak-atik deui. Nya kitu deui bahasa nu dipake dina salat teu bisa dirobah. Teu bisa misalna assalamualaikum jadi punten, teu bisa alhamdulillah jadi nuhun. Dina urusan-urusan perbahasaan anu geus dipatok ti dituna urang kudu ngilu. Tapi ulah ngilu sakadar ngiluna teh kudu jeung ngartina supaya nepi kana rasa, kudu ka harti jeung ka rasa. Tapi dina urusan pangabutuh orang masing-masing ka Gusti Allah mah nyaeta anu sifatna pribadi mah saperti dina munajat ka Gusti Allah. Lamun teu bisa munajat ku bahasa Arab tong leutik ka hate, sok pake bahasa aslina orang masing-masing, bahasa anu kaharti ku sorangan, bahasa anu nepi kana rasa masing-masing.
reku Sunda, reku Jawa, reku Batak, reku Melayu, reku bahasa naon wae, bahasa aslina orang masing-masing. Bisa sawang sok aya anu bingung, contohna menang syarat diajengan tita munajat ka Gusti Allah. Di tita munajat kadon mikirna teh aya kana 3 poena, nyaeta mikiran kudu kumaha ngabasakeunana. Nah bet bingung-bingung teuing, pake we bahasa sapopoe, bahasa anu aslina. Tong ngarasa gengsi, tong ngarasa teu afdol, dan ngajabah mah Gusti Allah ieu lain bahasa. Contohna kieu, baheula ceuk dina pelajaran sejarah kota Mekah teh kungsi dilanda ku halodo panjang, ku panjang-panjangna eta halodo nepi ka para pembesar kota Mekah minta bantuan ke para ulama besar nu aya di zaman harita supaya ngayakeun istighosah akbar, muncul bahasa ayeuna mah, supaya ngayakeun istisqa. Di antara runtuyan acarana nyaeta munajat ka Gusti Allah, mundut pitulung supaya diturunkeun hujan. Ti saantero penjuru kota Mekah, ulama-ulama besar teh daratang make baju kebesaranana masing-masing, kumpul di sabudeureun Ka'bah ngayakeun istighosah, ngayakeun istisqa. Puncakna munajat ke Gusti Allah, mundut pitulung supaya turun hujan. Kabeh ulama besar nu aya di dinya geus munajat. Ulama besar teh dina munajat nage pan bahasa nage sejen deui beda jeung urang nu awam. Make bahasa nage bahasa sastra, bahasa siloka, bahasana para pujangga, bahasa hijib jeung sajabana. Akhirna kumaha? Sakabeh ulama geus munajat tapi hujat turun-turun keneh. Pembingung eta kabeh ulama nu aya di dinya, sakabeh jampe pamake, sakabeh ilmu panemu, padahal eta ulama-ulama teh ulama nu geus legok tapak genteng kadek, geus loba ngadahar asam garam kehidupan, tapi temetu. Nah, di tengah kebingungan para ulama dina waktu harita, aya nu ngabejaan, aya nu ngaharewosan. Ondang we si anu nu aya di anu bejakeun ieu masyarakat teh geus hese ku cai, geus mulai aloba kalaparan, tatangkalan paraeh, tanuh-tanuh barulah saking ku garing-garingna, kusabab geus sababaraha bulan teu turun hujan. Pangmintakeun bantuanana
Pangmunajatkeun ka Gusti Allah supaya Gusti Allah nurunkeun hujan ka ieu kota Mekah. Tekung silila kucluk-kucluk tanu diondang teh datang ka eta patempatan nyaeta ka sabudeureun Ka'bah anu didinya keur kumpul para ulama besar kota Mekah. Eta jelema teh anu ngucluk-ngucluk datang ka dinya teh nu tadi diondang teh awakna mah begang. Datang nage teu make baju kebesaran siga para ulama-ulama nu hadir di dinya. Manehna datang ka hareupeun Ka'bah tuluy ngangkat dua leungeunna bari munajat. Munajatna teu panjang teu lebar, teu make bahasa Arab, teu make bahasa sastra, teu make bahasa hijib kawas nu tadi. Bahkan mah teu nyebut ya Allah acan. Munajatna teh kur kieu, Gusti jaluk udan. Ngan sakitu-kituna bahasa Jawa eta teh hartina Gusti nyuhungkeun hujan. Tapi dina kanyataanana harita beres manehna ngucapkeun kitu harita keneh breg turun hujan. Saha eta jalma anu ngadoa dina waktu harita anu langsung diijabah. Padahal doana ku bahasa Jawa. Ngaranna teh nu populer ku zaman ayeuna mah nyaeta Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, jadi orang teng leutik hate teng silok ku bahasa sabab aya nu leuwih rongkah tibatan bahasa nyaeta rasa rumasa, nyaeta kajujuran, nyaeta kebersihan hati orang masing-masing. Numata ayeuna urang geura rumasakeun kaapesan jeung kalemahan diri. Geura rumasakeun yang urang teh hanya sakadar makhluk anu teu boga nanaon, anu salawasna al-fakir. Ari fakir cek hakikatnya eta jalma anu ngarasa butuh salawasna ka pangeranana. Ulang sing jujur dina munajat, ulangan saukur basa-basi, ulangan saukur formalitas, ulah saukur maca wungkul. Jadi kudu dibarengan ku soson-soson, ku kajujuran, ku kaikhlasan, ku kabersihan hate, ku pangabdian anu ikhlas. Sabab jalma anu ibadahna ikhlas mah moal jauh tina rahmat Gusti Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Itu dina Quran ge aya pelajaran sejarah. Di antara nyaeta di masing-masing wilayah teh diayakeun rasulna, diayakeun utusan Allah. Nyaeta anu nepikeun kabeneran kana rasa manusia,
make naon nepikeunana nyaeta make bahasa kaumna, bahasa nu kaharti ku kaumna. Aya nu make bahasa Suryani, aya nu make bahasa Ibrani, kabeh dienakeun aya nu make bahasa Arabi. Jadi bahasa teh nyaeta ngan saukur alat atawa media anu nepikeun kana rasa. Jadi bahasa mah lain tujuan tapi sebatas alat. Nyaeta alat anu nepikeun kana rasa manusia, tina rasa kana rumasa, tina rumasa kana sumerah diri. Ari sumerah diri teh naon? Islam. Tah eta kuncina mah. Jadi sing nepi kana rasa, ari rasa teh bahasa keneh tapi bahasa nu leuwih luhur, sifatna universal. Sakabeh bangsa ngarti kana bahasa rasa. Sarua sakabeh bangsa dina rasana mah, rek bangsa manusia, rek bangsa malaikat, rek bangsa robuna, rasa tebutna bahasa karasulan. Jadi kahartieun ku malaikat nyaeta bahasa karasulan. Cirina geus nepi kana rasa, diantarana nyaeta mandangna ka batur saperti mandang ka dirina sorangan. Tara nipu batur, da sababnya horasana ditipu teh teu ngeunah. Gitu. Tina rasa kana rumasa. Cirina geus nepi kana rumasa teu adean ku kuda beureum. Tara pamer. Mun pinter teu pamer kana kapinteranana, mun beunghar teu pamer kana kabeungharanana, mun berkuasa teu pamer kana kakuasaanana. Sabab geus rumasa yen sakabeh barang-barang eta anu mangrupa kapinteran, anu mangrupa kabeungharan, anu mangrupa kapangkatan sadayana ge lain nu manehna. Jadi teu diaku sadayana ge nu kagungan Gusti Allah. Lahu ma fis samawati wal ardi. Teu dipamerkeun da manehna mah nyaho geus rumasa, yen eta teh lain nu manehna, yen eta teh sadayana nu di langit nu di bumi kagungan Gusti Allah gitu. Tina rumasa kana Islam nyaeta kana sumerah diri. Cirina sumerah diri diantarana sami'na wa ata'na. Tekadna ucapna lampahna tenurut kana jerojoi hawa nafsuna, nurutna teh kana pangandikana Gusti Allah. Jadi tekadna ucapna lampahna teh diaturna lain ku aturan hawa nafsuna, tapi ku aturan Gusti Allah. Dalamun geus nepi kana Islam kakara didinya berlaku sabda Kangjeng Rasul, al islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Ari Islam teh luhur, moal aya anu ngaluhuran Islam. Matak wajar tadi Syekh Nawawi Al-Bantani ku ngucap kitu hungkul hujan turun, da anjeunna mah parantos Islam.
ari hujan jeung Islam luhur keneh mana? Ari hujan bisa ngaluhuran Islam. Tah gitu kahartinya. Naon bedana jeung masalah orang masing-masing? Ari masalah nu aya di urang bisa ngaluhuran Islam, tapi naha teu bisa ngatasi masalah asa luhur keneh masalah jeung Islam. Ta eta mah tapakuraneun boa can can Islam.